Sagedayana kita gaduh nami ti ditu mah manyasi anu cenah mah gaduh memang. Da manusia mah kan goib salaresna mah Kang. Mohon. Wujud manusia mah goib mohon. Da manusia Salasna. urang mah. Nya. Can jadi manusia. Can pan walau batinul insan al insanu dohirullah gitu Kang. Bener? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan melihat sebuah perkampungan masih di wilayah Cioraya. Oke, let's go. Aduh, nepi ka mana ya jalan Kang? Hebat. Abi mah kieu usrip teh mapa jalan. Mapa jalan usrip teh abi mah. Mohon asih akang kieu da sabi-sabi kena usrip. Ieu teh masih kena babakan kupat ya. Babakan kupat. Nukat parangling aya nama. Yang cakap dia teh. Pangling aya nama. Ya, kapungkur kantana beureum kantenan. Anu mas sakinten. Oke warga Tasik Selatan, kita lanjut dan di sini kita akan berjumpa katanya di perkampungan ini ada namanya Kang Agud, lumayan tahu juga tentang ilmu makrifat sedikit dan tauhid. Dan di sini kita akan berdialog sedikit. Semoga perjalanan di hari ini bisa menghibur dan konten-konten yang saya suguhkan bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Yuk kita ikuti sampai habis petualangannya Tasik Selatan. Semoga kabar baik selalu menyertai keluarga sahabat semuanya. Oke, bentar lagi kita nyampe ya sama Kang Abuda dan katanya lagi menjemur padi hasil panen dari sawahnya. Oke. Nah, itu dia. Tilu tangkal awina teh. Tapi mun pahiji teh teu seueur kitu teh mah. Hiji keluar deui. Makam naon eta nya? Hayang rangawayang. Oh, rangawayang. Cenah muhun pami hoyong jadi dalang tapak kalinya kitu ngopi saurna kapungkur. Iya, ayeuna mah gini kan tuh. Nyata gini. Terus pelihara deui ka kitu zaman ayeuna. Nya. Dari urang mah percaya we. Anu goib kudu percaya Kang atuh. Nya ngan ari urang mah model kalahiran bae ditu dat tetapnya memang eta ge urang percaya maka hiji ngan anger hati-hati mah kudu. Ari tangkal bungurna aya kene paling mana? Tos teh aya. Hah? Ieu jalan ke dieu. Mun ari tangkalna nu sibat tangkal bungur teh aya. Tarik kolo 17 teh paling mana? Paling pentas Cipahang. Masuk penasaran Di ketika Gamping. kena konten nu kieu teh. Di Gamping itu mah. Di Gamping rebetna teh. Kan segitiga emas. Oh. 17. Pasir tilu segitiga emas. Sareng saya Kang naon ieu? Abdi mah teh gaduh nami. Oh, teu gaduh nami. Memang sagedayana kita gaduh nami ti ditu mah. Manyasi anu cenah mah gaduh memang. Da manusia mah kan goib salaresna mah Kang. Mohon. Wujud manusia mah goib mohon. Salasna. Nya. Can jadi manusia. Can pan walau batinul insan al insanu dohirullah gitu Kang. Bener? Aing wujudna kene, hatina ge aing kene, berarti urang mah kosong. Jokek nepi ka babadinya mah disusul ka abi. Nya. Anu urang teh mana sabenerna ieu mah lain da anu itu wungkul. Akang terang nepi ka dinya. Sok. Abi mah sok hayang ieu koordinasi. Salasna ieu teh jentung. Nya. Nya bener. Da ieu mah salasna lain urang Kang. Da goib wujud manusia mah. Bener. Bener. Bakal nyambung mun ngobrol kitu jeung ieu masih Akang. Sok awi. Ya, mau sok masih ngekepik pelabuhan aja siap, tapi mana apa? Di mana sok? Sok Akang sok di mana ieu na? Kami sugan sami sajalur sing abi. Hah? Kawit Akang di mana? Kami orang di Ciroyo Mas Dik. Oh, Cirome si katurunan Akita Mami Kibun Tiris sebelah ditu. Terang Akita Mami Kibun Tiris? Hah? Masih kena saturunan jeung Akita Mami almarhum Kibun Tiris. Dip. Ya Kang. Ning
ngobrol. Siap Kang Arif abi mah. Raina Kang Kamal tidinya ti leuwih ranca. Kamal. Astagfirullahaladzim. Nah, ya teh berarti wargi teh tah kitu tah. Abi mah ya. Agut we gitu. Agus, Agut. Agud alhamdulillah. Nepangkeun panak jeung wargi Tasik Selatan panak jeung Kang Agud jeung si etehna anu balager teh di dia di Kampung Babakan Kupa. Amin amin amin. Oke warga Tasik Selatan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan yang kita bahas sama Kang Agud. Oke, kita akan telusuri sebuah misteri yaitu segitiga emas antara Gunung Ranggawayang dan Tarikolot 12 terus Pasir Tilo. Oke, terima kasih banyak yang selalu menonton channel-channelnya saya. Semoga kabar baik selalu menyertai keluarga sahabat semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Tetap semangat. Oke.